Wilujeng siang pemirsa, seputar info balik di hadir di jeda-jeda aktivitas Anjen. Sareng abdi Maudi Aprila Sopian presenter Warta Tasik. Pamirsa, di dunia padamelan, gelar jeung atikan mangrupakan acuan pikeun diterima damel. Tapi hal ieu dibuktikan salah, ku anojo umur 20 tahun nyaeta Rike Widiawati. Anjeunna lulusan SMA, tapi ayeuna anjeunna sukses janten admin hiji pausahaan online di Bandung. Tidinya urang tiasa ningali yen lulusan SMA oge tiasa langsung damel, teu salawasna kudu atikan luhur bae. Di balik eta aya sabab kunaon anjeunna langkung milih damel tibatan neraskeun pendidikan. Sababna nyaeta lantaran hayang ngabantuan biaya sakola adi-adina jeung teu hayang nyusahkeun kolotna. Selain eta, anjeunna oge hayang adi-adina menangkeun gelar jeung leuwih sukses di anjeunna. Teras, naon bae cenah anu tos anjeunna gaduh tina hasil damelna doge ka ayeuna? Dicutat tina wawancara nepi ka ayeuna anjeunna geus bisa ngabiayaan sakola adi-adina, oge geus bisa mantuan ekonomi kulawarga. Malah anjeunna geus bisa nyumpenan kahayang pribadina. Cenah pamirsa tanpa ronjangan kulawarga anjeunna teu bisa di titik ieu. Leres pisan pangaruh anu paling ageng nyaeta dukungan ti kulawarga. Kaharepna anjeunna hayang boga usaha sorangan ku terus yakin nyoba usaha jeung ngadoa. Sakitu warta waktos ieu abdi Maudi Aprila Sopian sumangga lungsur ti payeunan salira. Hatur nuhun sareng wilujeng siang.